wabarakatuh. Wilujeng enjing pamirsa, panglisan simkuring pun farhat kumlan dina acara Warta Sunda anu dijumantahaken langsung di Grand Hotel Lembang, Kamis 20 September 2018. Urang kawitan wae berita anu kahiji nyaeta Mang Ratus Imah dicingseun kacaahan. Mang Ratus Imah di Lelowok Cingeseun, Arcamani Kota Bandung, kacaahan balukan walungan Cironggeng Limpas di poe Salasa sore kamari. Tapi kalau yang bawa isuk-isuk, eta jaah masih ngeung sawatara imah warga. Antupna, warga teu bisa kamana-mana, dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kai jeung dreug. Tapi kalau yang bawa isuk-isuk, jaah masih ngeung sawatara imah warga. Sanajan kitu, jaah mimiti ngorotan, ketika 20 cm, satu tas tugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedot eta cai jaah make mesin kompa. Najan cai ngorotan, kegiatan warga di Lelowak Cingeseun Arcamani Kota Bandung masih kateung. Pangna kitu, jalan pikeun ngajug-jug ke paimahan warga masih diblokir tur kakeueum. Sawatara kendaraan ge jalanna kapaksa muter. Tur dipahing ngalalar ke paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kakeueum mimiti bersihan imah katut harta bandana. Warga Cingeseun Arcamani Kota Bandung miharep pamarentah sagancang mangajakeun normalisasi walungan Cironggeng nu kieuan geus der. Eta jaah anu ngeueum imah warga teh dierong tina limpas ta walungan Cironggeng. Samalah tanggul walungan Cironggeng fungsi 4 2 kali. Eta jaah anu ngeueum Mang Ratus Imah warga di Cingeseun Arcamani Kota Bandung teh mimiti narajang ti poe Salasa malam Rebo baluka walungan Cironggeng Limpas satu tas hujan gede nu narajang ka eta lalawak. Jana Kurnia Sunda TV ngawartakeun. Pamirsa, aya saur ti 10 urang. Ulah unggut kalinduan, ulah gede keanginan, mun dia jantel nyebanin kanggo urang sadaya. Asmana ais pangampi, sim kuring pun farhat gumelar amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.